وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge mukodimah simkuring ngiringan kanu tipayun patali waktos parantos tabuh setengah satu. Anu ku pribados dipihormat para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustad, para sesepuh sadayana anu teu tiasa disebatan hiji-hijina ku simkuring nanging insyaallah
Henteu ngirangan rasa hormat simkuring ka payeunan para alim ulama oge kasepuhan sadayana. Teu hilap ka papayung urang ti kawit Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, oge lembaga desa anu sanesna anu kalintang ku pribados dipihormat. Wabil khusus segenap jajaran panitia anu ku pribados dibanggakeun. Umumna mah kasadayana hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat anu sami-sami hadir anu miharep ridho Allah anu ku pribados dipihormat. Alhamdulillah jamaah sadayana dina wengi ayeuna urang sadayana tiasa ngalaksanakeun salah sawios ajaran agama Islam nyaeta silaturahmi. Dina raraga urang sadayana teh bade memperingati, bade ngagungkeun, bade ngamulyakeun karena peristiwa dilahirkeunana jungjunan urang sadayana nyatana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu biasa ku urang sadayana sok disebat istilahna teh nyaeta muludan. Mudah-mudahan acara muludan dina wengi ayeuna ieu singajantenkeun wasilah urang sadayana diangkeun janten umatna oge mudah-mudahan singajantenkeun wasilah urang kenging syafaatul uzma ti mantenanana amin ya Allah ya Robbal. Jamaah sadayana anu ku pribados dipihormat supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang langsung kana judul. Tos siap? Tos siap? Nanging sateu acan simkuring masihan judul abdi bade tumaros heula kanu hadir. Naon patarosanana ari Kang Ustad Ubay tadi judulna naon? Saneh ceun naroskeun teh bilih dibahas deui ku abdi nu atos kitu. Kan abdi tadi sumpingna waktos anjeunna bade sekedap dilungsur abdi nembe dugi ka dieu kitu. Jadi teu terang tadi teh. Ayeuna bade naros kanu hadir bari ngetes yo. Tadi teh judulna naon Kang Ustad Ubay? Muludan. Judulna naon? Nu dibahas teh muludan teh naonana euceuk kitu. Nyanyai muludan teh kelahiran. Perubahan. Perubahan naon cenah? Oh jadi muludan mah atos dibahas tadinya. Atuh simkuring mau ngabahas muludan ayeuna mah da atos tadi. Ti abdi mah ayeuna mah judulna cepengan hirup. Nya supados mulih ti dieu urang teh gaduh cepengan. Wiosnya. Cek. Nah cenah Pak Ustad dina hirup teh kedah gaduh cepengan ngarah teu labuh, cek. Teu labuh ka mana? Teu labuh kana jalan anu teu dipikarido ku Gusti. Keun muludana mah atos tadinya. Sok jadi ti abdi naon judulna teh? Tuh nu tukang naon judulna teh? Nu di teras tujuhan. Naon judulna teh? Nya. Cepengan. Kade tong salah dedengean. Lain nyepengan nu hirup lain. Tapi cepengan. Nah dina hirup teh kedah gaduh cepengan. Dicepeng hirup we. Supados henteu labuh. Henteu labuh pan tadi ku abdi tos didugikeun supados teu labuh kana jalan nu teu dipikarido ku Gusti. Gitu. Dicepengan menghirup. Bogus puting kamarana we nini teh. Nya punten Kang Son ehona ditutup ieuna ditamihan powerna. Volumena. Tos, siap kadeu tinggal sadayana. Supados kaharto sareng aya canakeun ka bumi urang masing-masing. Jamaah sadayana
Peryogi ka uninga, bahkan panginten urang sadayana ge tos uninga. Yen Allah Subhanahu wa taala parantos ngadawuh dina Al-Qur'an. Nyaeta dina surat Yasin ayat ka-30 genep. Anu unggelna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Al-ayah sodaqallahul azim maknana wallahu a'lam bimuradi. Maha suci Gusti Allah nu parantos ngadamel segala sesuatu teh berpasang-pasangan. Cek orang Sunda mah sapasang, sajodo, bantuan sapasang, sajodo, berpasang, pasangan. Dak itu Allah mah nibana barang damar teh tara sabelah. Tapi sapasang, tapi sajodo, tapi berpasang, pasangan. Contoh bantuan deui, sing kompak, bantuan ngerah teu capek teuing. Tolong bantu ya. Bim salah bim jadi apa? Bantuan lain prok. Murid Patarno mah jual prok wae. Bantuan, aya luhur aya sing tarik, aya luhur aya. Tak itu bener ngajawabna. Abdi mah pernah ceramah di daerah Garut. Cek abdi teh ibu-ibu aya luhur aya. Aya hanap aya. Salah ngajawabna eta mah. Aya luhur aya kaler aya kulon aya halodo aya maju aya untung aya berang aya sehat aya surga aya bodas aya caang aya lalaki aya hirup aya. Jadi ieu teh sagala saha nu ngayakeunana Allah Subhanahu sapasang sajodo berpasang pasangan. Pan ieu ge nu hadir teh aya istri aya pameget ngan lolobana heuh di mana-mana teteh. Sanes di dieu wae ceuk tiap abdi kukurilingan ceramah ka ditu ka dieu nu loba hadir teh awewe. Ieu ge di dieu ditingali-tingali 80% mah awewe ieu teh. Jadi mun tina 10 teh lalakina mah ngan 2. Komo ngejerutin mah eueuhan pisan panalaki mah. Jadi abdi ieu mah. Dukai di dieu mah. Nya sami meureun da saprovinsi ieu. Ya ge nu hadir teh seseureuna istri. Wios kitu. Nya wios da geus buktina kieu. Biar aku kudu digedoran maka tiap imah. Nya lalaki mah hese ngaji mah ceuk. Jeung awewe di nu sok meakeun kana sagala ge awewe. Urang mah lalaki Pak kudu ngelehan. Nah make kudu ngelehan lalaki. Ieu Indonesia teh nu awewe, ieu teh nu euceuk. Nah make nu awewe pan disebutna ge Ibu Pertiwi. Da eueuh Bapak Pertiwi mah mana? Jakarta nu awewe disebutna ge ibu kota. Pan eueuh bapak kota. Nepi ka aya hari ibu geuningannya. Hari bapa mah beh dieu, hari ibu mah ti baheula ti zaman Soekarno geus aya. Hari bapa mah beh dieu, baheula mah eueuh hari bapa. Aya ge di Papua hari dong baheula. Gedung wanita pan aya
Eueuh gedung pria. Ari bacaan pria ayana di mana cing? Di toilet pria. Jadi panas si burang mah di WC. Karunya lalaki mah. Surat An-Nisa pan aya. Eueuh surat Ar-Rijal. Dina awak ge dina awak. Ya dina awak ge bea ku awewe ya teh. Mimiti inung suku, tupan inung. Eueuh bapak suku mah mana? Awewe eta teh. Bitis ibi ya teh. Kapan eueuh mangtis eueuh. Bitis ibi awewe berarti. Bujur ibu man. Eueuh pajur mana? Bujal ibu, mata emak, bibir ibi, buuk geus ibu deui, ceuli pan ece. Bea ku awewe. Oh bener ya. Cimol, eta teh orang Cina awewe na enci. Cimol eta. Pan eueuh kohmol. Pada orang Cina teh lalakina mah kokohin. Kitu ngan ece mata dahareun ge bea ku awewe dahareun oge. Bugis. Buras, bubur, burayot. Eueuh parayot. Kan bapak-bapak ge ketang aya teu bakeun teuing Pak, papais. Jeung parian aing bagian nu pait. Dahareun ge bea ku awewe mah. Matak ibu-ibu mah mun syukuran-syukuran teh sok marawa kantong teh. Ada inge nyaho lain peragi sodako teh wadah kue nyaho. Wadah kue keur incupan di imah. Ya iya mah ibu-ibu di abdi gitu. Lain orang dia, orang ditu ieu mah. Ngan asalna ti dieu pinah ka ditu. Ti dieu asalna mah. Nya nepi ka dibahe-bahekeun pan. Uyuhan teu dibawa jeung piringna ge pan. Cek. Berpasang, sapasang, sajodo, sadayana ciptaan saha? Allah Subhanahu kahartos dugi kadinya. Mun kahartos urang teraskeun, mun teu kaharti balikan deui. Kudu kitu ngaji mah. Teu kaharti dituluykeun maka lakah lieur. Teraskeun, lanjut. Kade tong kacaletot. Besi salah. Besi tina lanjut kalah jadi salah. Kanyut. Abdi mah teu wani ngomong kanyut henteu. Nana baungan ku oco di mimitian atuh. Aya nu protes no ustad teh jorang nyebut kanyut. Lain jorang ibu bapak keun bae da kanyut mah ngaran. Aya barang aya ngaran. Nari abdi panggih kanyut teh kudu nyebut cimol gitu. Keun bae da ngaran. Nya cenah Pak Ustad ai kanyut teh pan kasar. Hayang lemes mah tuh hampelas ku oco. Heuda eueuh lemesna naon ieu walti dihampelas. Punten ibu bapak da ceramah teh teu diselangan ku kieu sok tunuh. Komo geus peuting kieu mah ustadna pika tunuheun barali ge saurang-saurang teh nungtutan.
Sok sadanya urang mimitirna teh nu tukang heula teh teh. Penting kolesed teh. Punten cenah bade ka zaman heula. Tuluy we heuh teu balik deui teh. Teraskeun. Teraskeun. Sok tinggal deui ka dieu konsen. Salajengna cik cep ustad naon atuh hikmah nu tiasa dicana ku urang tina ayat anu tadi. Ayat nu nerangkeun yen Allah di mana barang damel tara sabelah-sabelah, tapi sapasang-sapasang, tapi sajodo-sajodo, tapi berpasang-pasangan. Naon hikmahna? Seueur ibu bapak hikmahna nama. Ngan hikmah nu patali sareng pangaosan dina wengi ayeuna, hikmah tina ayat nu tadi teh diantarana ayat nu sejen. Ayat nu mana? Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Terjemah bebasna kieu ece. Ari hirup jalmi di alam dunia teh tara cicing dina hiji kaayaan. Tapi hirup urang di alam dunia teh diputer balikeun ku Allah Subhanahu. Nanya kitu Pak Ustad hirup urang teh diputer balikeun ce hirup teh tara anger wae. Kumaha contona? Contoh karaos panginten ku ibu, ku bapak, sareng ku simkuring. Hirup urang di alam dunia, awak urang kadang sehat, kadang gering. Leres teu? Karaos teu? Sabab sehat jeung gering tos diayakeun ku Gusti Allah. Pancek tadi ge berpasang-pasangan. Leres teu? Karaos teu? Tani urang, tani kadang untung, kadang rugi. Sabab untung jeung rugi tos diayakeun ku Gusti Allah. Pancek tadi ge berpasang-pasangan. Dagang ya dagang. Dagang teh kadang payu, kadang tiisen. Naon sababna? Sabab payu jeung tiisen tos diayakeun ku Gusti Allah. Pancek tadi ge berpasang-pasangan. Cicing kudu kieu ngaji jeung nini-nini mah ngara kaharti. Kudu dibulak-balik. Hirup urang di dunia ku batur teh ce urang teh kadang dipuji, kadang dihina. Leres teu? Sabab pujian jeung hinaan tos diayakeun ku Gusti Allah. Pancek tadi ge berpasang-pasangan. Sok betuskeun tong diantep besi jadi bisul. Tong ditahan-tahan. Leres teu? Hirup urang di alam dunia kadang kengeng nikmat pan, kadang kengeng musibah, ujian, cobaan. Sabab nikmat jeung musibah, ujian, cobaan tos diayakeun ku Gusti Allah. Pancek tadi ge berpasang. Leres teu? Karaos teu? Yen hirup urang di alam dunia tara cicing dina hiji kaayaan, tapi diputer balikeun ku Allah Subhanahu. Kantun patarosanana ayeuna kieu meureun. Cik atuh cep ustad, ari jalmi nu iman kedah kumaha cara mayunanana. Kitu meureunan. Nu iman kedah kumaha upami nuju kengeng nikmat, nu iman kedah kumaha upami nuju kengeng musibah. Gampang ce nu iman mah. Kumaha gampangna? Di mana kengeng nikmat nu iman mengucapkeun
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur ngaranna dimana kenging musibah ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sabar ngaranna. Punten ibu sareng bapak osok maca inna lillahi. Hari aya naon? Oh nyetak kitu. Urang menyebut innalillahi teh ari aya nu paeh we wungkul. Aya nu maot innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah kitu Pak Ustad. Bener eta oge ngan ulah hari aya nu maot wungkul. Ieu mah aya pasaran ngaliwat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pugu pasaran merek dicet. Aya ambulan ngeong-ngeong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pugu ambulan merek ngaspal jalan. Geuleuh tuh dah. Jadi nyebut innalillahi teh ulah ari aya nu maot ungkul. Kengeng nikmat alhamdulillah. Kengeng musibah innalillah. Sok bantuan. Kengeng nikmat. Kengeng musibah. Dagang payu, dagang tepayu, tani untung, tani rugi, dipuji ku batur, dihina ku batur, abdi ge sarua, loba nu ngondang ceramah, alhamdulillah, eueuh nu ngondang ceramah ngajedog di imah. Naon sababna hirup abdi ge sami diputer balikeun ku Gusti Allah. Keur loba-loba nu ngonang teh keur eueuh mah nya eueuh we. Komo sapra corona mimiti pisan corona 4 bulan teh nyekel mikna oge aja. Atuh kamari geus leuheung-leuheung der PPKM. Ninggang di Raya Agung di PPKM teh loba nu hajat atuh dibatal-batalkeun ceu. Atak mudah-mudahan kapayun mah ti ayeuna nya sing normal deui gitu. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salam dunia jelema eta gemparna. Heuh ku si kolorna gitu. Eta teh kareku kolorna gitu. Komo ku eusin. Nauzubillahi min. Kudu kumaha atuh geus kitu. Tak ayeuna mamayu eceu. Sadinten teh 3 2 alhamdulillah. Mudah-mudahan sing normal deui. Ya Allah ya Rabbal. Nah ngahamatna kana sagala atuh ceu eta mah nu dagang nu tani geus puguh nu didamel mah ka kantor aya gajina mah tetep meureun nya tapi aya ketang karyawan mah nu dikurangan nya tak kitu kumaha atuh ai rek ambek sorangan di dasar area di salam dunia aja ya sabar we innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek nandakeun abdi ge makhluk. Hirupna diputer balikeun ku Gusti Allah sebagai khaliq kitu cek. Cek keur mah sapar PPKM di kamari. Hayang nginum. Ngaleuh teh lah. Aya cayeuna. Tas murang kalina teu kenging ngarobrol wae kasep. Kupingkeun ka dieu nya. Tuh da kok bebenyit di hareup kolot di tukang tuh da. Aing asa ceramah di PAUD itu. Jadi incu jeung nini teh sakelas ayeuna mah. Loba PAUD pareot.
Mangga ngaloot. Cok, ngaloot. Ngin, kadia tuh jauh-jauh teuing. Teka bagian terpalna yang merenang. Mangga ngaloot. Di teras ngaloot. Ala launan ada saeutik kadanya mah jabadokot. Cok, ngaloot. Oh, kudu tarik dah jauh. Ngaloot. Bismillah. Alhamdulillah. Tah. Eta mah jalmi nu iman ka Gusti, kengeng nikmat syukur, kengeng musibah sabar. Ayeuna patarosanana kumaha Pak Ustad ari jalmi nu teu iman. Cara nying hareupanana nu teu iman mah ece beda deui jeung nu iman. Kumaha nu teu iman? Nu teu iman mah meunang nikmat sombong asa pangaingna, meunang musibah aral hirupna. Eta nu teu iman. Punten ibu jeung bapak osok aral. Osok atawa mineng. Mineng atawa pagawean. Oh, da katampok iceupna tadi oge. Pan-panon mah teu kamaskeran. Panon ieu maskeran moal bisa leumpang. Kiceup aral wungkul ya teh. Seuri sote ayeuna we keur ngaji. Balik ka imah mah susah deui euy. Komo di imahna loba nu nagih mah pan. Nah cenah Pak Ustad make loba nu nagih, heudah hirupna segala dianyuk. Mata perwer nganyuk, simut nganyuk, bantal nganyuk, spray nganyuk, kulkas nganyuk, TV nganyuk. Ka daster-daster sapoe 2000 geuning daster teh. Aya daster ka dieu. Lain di mana pusatna teh daster teh nya. Meni mah habu ka mana-mana teh daster teh. Matak terasna teh teu keur bersih ngan ladug ku tukang kiridit pan. Oh, can Bang Emok geuning. Aya Bang Emok ka dieu. Aya nu sok nginjeum ka nu kitu. Eureun. Riba teh cek agama teh nu kitu teh kudu dibejakeun mah. Ari riba teh nu nginjeumna dosa, nu nginjeumkeunna dosa, nu nuliskeunna dosa, bendaharana kabawa dosa, nu nyaksianana ge kabawa dosa. Dengekeun cek Cecep Nurjaman, cek Kangjeng Nabi teh teh. Nginjem ka nu kitu mah moal barokah, nu dagang tinggal hutang, nu tani tinggal daki. Eta kurupukna ge liat di warungna ge. Teu barokah. Matak rek teu aral kumaha atuh da. Ngararisan acan nu nagih geus datang. Sok. Panen jauh keneh nu nagih unggal poe da lieur. Teu saeutik salaki jeung pamajikan unggal poe teh ngan pase we gara-gara nu kitu eta. Nauzubillah himin. Nepi ka aya sistem tanggung renteng geuning. Oh cenah tau ge. Aing mah teu hararayang teuing nginjeum ka nu kitu. Di dieu aya tanggung renteng nih. Sabaraha urang sagrup. 5an, 7an, 10. Tuh 10 cenah pan nu ngalaman mah 10 ngajawabna ge. Eta teh ijem dengekeun pipaseaeun teh pi omongeun. Nama ke pi omongeun kumaha ayeuna sagrup contona 10 urang. Nu 8 bisa mayar, nu hiji henteu. Tah nu hiji teh nu teu bisa mayar teh diomongkeun teh kudu nu 8 teh. Geus mariba ngomongkeun batur pipaseaeun ongkoh lain double dosana ge triple nu kitu mah. Eta keur naon nginjem ka nu kitu teh. Dengekeun ustad teh nyaah matak ngomong kieu teh. Euy. Kumaha cenah Pak Ustad ayeuna abdi tos terlanjur nganyuk, tos terlanjur nginjem, meukeun ae cari nu geus mah geus. Nu geus tah buru-buru lunasan.
Tak geus lunas. Tobatan jurig lin nginjem deui. Ieu mah nini teh bardagongnya. Di papagan ku ustad teh teu nurut. Tobatan lin nginjem deui. Geus lunas teh karah rek nginjem deui. Nauzubillahi min. Hoyong lunas hutang. Bayar. Nah, doa hayang lunas, aya dibayar henteu. Jelema naon kitu. Tak mun kira-kira moal mampu mayar mun tong nginyeum hirup teh kuduna teh cicing we. Tong loba kahayang ari kaboga eueuh. Kahayang loba kemampuan eueuh. Nginyeum itu kabayar. Pusing diri sorang. Ieu korsina ngeunaheun kieu. Nauzubillahi min. Teh keur mahabu ceuk ka mana-mana Bang Emok teh. Ceuk. Ceuk. Hoyong eureun unyak anyuk. Tos terang carana. Tinggal ka dieu penting ilmu ye. Cara supaya urang eureun unyak. Kumaha cenah Pak Ustad carana teu loba ngan hiji. Naon carana? Hirupna tong loba gaya. Titik. Sok, sia teu aing mah pondok tapi paten. Nya ulah loba kahayang ari kamampuan daya mah. Hirupna tong loba. Dan mata kunyak anyuk teh hirup hayang loba gaya ari kamampuan teu aya. Mata kasiksa salilana di alam dunia. Dengekeun coy ha. Nauzubillahi min. Mata kurang masa aya. Ari kamampuan aya mah mangga. Kamampuan teu aya mah nyasa aya. Jangan banyak gaya biar tidak tersiksa di alam dunia selamanya. Jelema aya mah hayang loba gaya. Matak loba jelema teh mah keluar ti imah mah siga ratu. Di imah nama siga hantu. Nauzubillahi min. Da bujeng-bujeng hirup atuh ceun loba gaya teh jelema mah kabeungeut-beungeut loba gaya. Sok lamun dipoto selfie pan, diupak, diepek, diudat, diedit panan. Matak ayeuna mah loba tipe beungeut jelema teh tipena teh tipe woyeh. Naon woyeh teh ari ditempo dina foto mah wow, ari panggih iye. Eta teh tipe woyeh hijab nengekeun. Dina foto mah nya bodas nya mulus pan enak ieu namanya hidungnya korodok. Nauzubillahi min. Matak nu hadir ayeuna anu nuju aral gaduh kasusah ku berkah muludan muli ti dieu sing digentosan ku kabingahan ti Gusti Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Matak eureun unyak anyukna. Ceuk. Eureun naon? Unyak anyuk. Jeung tara bebeja di kasalaki unyak anyuk teh. Aya geus kapepet kakarek bebeja. Cilakana di salakina teh tukang nguseup. Pamajikan tukang unyak anyuk, salaki tukang nguseup. Kiamat rumah tangga teh. Sanu jadi korban anak. Minta duit ka indungna, tuh ka bapa maneh. Minta duit ke bapana tuh ke indung maneh. Nauzubillahi min. Budak teh lieureun ka itu ka dieu teu pugu. Eueuh nu mere akhirna babangsat budak teh. Nauzubillahi min. Sok sing baringah meuli ti dieu sadayana nya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Matak urang mah sakali deui di mana kengeng musibah ulah aral tapi kudu sabar. Di mana kengeng nikmat ulah sabab saha nu berhak sombong mah ngan Allah Subhanahu. Nah
Pak Ustadz urang hirup di alam dunia teh ulah sombong. Sabab ibu bapak urang mah hirup di alam dunia mah sementara. Sadayana ge titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Matak nu senang mah tuh siga jadi tukang parkir, Cek. Nu senang mah jadi tukang parkir. Maksudnya Pak Ustadz tukang parkir make senang, sok tinggal we ku Cek. Tukang parkir mah ibu bapak mobilna loba. Ngajajar mobilna nate. Merekna aralus, hargana marahal. Tapi tukang parkir mah teu pernah sombong. Dengikeun heula tuluy nu batur we. Ieu mah Ustad can anggeus teh newok-newok wae. Engke sore mobil nate init hiji-hiji. Nepi kabehanana teu nyesa hiji-hiji acan. Tukang parkir mah teu sedih. Sok dengkeun. Mobil loba teu sombong, mobil beak teu sedih. Naon sababna? Dengikeun heula. Geus bogui jam nu baturna mah teu kudu diomongkeun atuh budak TKG geus nyahoun. Hoyong terang sababna. Tukang parkir mobil loba teu sombong, mobil beak teu sedih. Naon sababna? Sabab tukang parkir mah rumasa katitipan. Tah catat di dinya poinna. Rumasa katitipan, teu rumasa ngabogaan. Piraku katitipan kudu sombong, teu pantes euy. Teu pantes katitipan sombong. Cek. Katitipan pantes henteu. Tuh katitipan mah urang ge kabehana teh titipan. Emas titipan, perhiasan nu sanes titipan, imah titipan, mobil titipan, jabatan titipan, perusahaan titipan, bojo titipan, anak titipan, caroge titipan, urang nagele nu urang, nu saha? Nu Allah, hiji waktu titipan dicokot ku nu bogana, saha nu bisa nolak? Teu aya. Hiji waktu orang kudu maot ninggalkeun ieu alam dunia, saha nu bisa kabur teu aya. Matak naon urek disombongkeun ku urang? Naon urek disombongkeun ku urang? Harta hasil usaha puluhan tahun kaditu kadieu nyieun imah ku kahuruan mah beak ku setengah jam dengikeun. Sombong ku jabatan paling lila 2 periode gitu. Ge mun kapilih deui. Teu kapilih deui mah balik deui we jadi rakyat. Geuli sombong geus kolot mah peot sia teh. Nu diwedakan, diblasonan, dilipenan ku ece ayeuna teh, disebrot ku parfum ayeuna teh hakaneun cacing mangke mah. Sia. Caricing dikitokeun mah. Geuleuh tuh da aing mah. Naon nu mane disomongkeun? Harta ditinggalkeun. Tanah puluhan hektar geus maot manger we 2 meter ke 1 meter nu dipake. Leres teu? Bari diurug deui ku taneuh. Dijajal deui ku taneuh. Makanya nu ngajajal nate anak jeung minantu. Ngajajal nate bari keheul da warisan teu dibagikeun wae. Ngajajal nate tah sia. Paeh ayeuna mah. Di dagoan ti baheula warisan teu dibagikeun wae. Paeh ayeuna mah dibagikeun. Aing hayang mio ti baheula teh. Hayang opo hayang pipo teh. Laksana ayeuna mah.
Nauzubillahi min. Nauzubillahi min. Leres teu Bu. Matak piceun sifat sombong nu aya dina diri urang dan nu berhak sombong mah ngan Allah Subhanahu wa taala. Cek nu berhak sombong mah saha? Allah Subhanahu wa taala. Heukeun aya da jam abdi atuh. Ieu menit teu meunang nepo jam sorangan ge. Lain ditempuan teh jarumna eueuh. Pae da bau bangke itu tadi ge. 45 menit tuh. 15 menit deui. Da abdi mah ngitung tadi naik jam sabaraha, ayeuna jam sabaraha. Cuma ngeunah tadi haha hehe. Kuring mah nya ngomong, nya mikir, nya pepeta. Geuleuh tuh daing ah. 15 menit nih jejekeun sajam. Da ayeuna mah ibu bapak abdi ceramah teh tara langkung ti sajam. Sabab langkung ti sajam teh urusanna ngalemur. Ya abdi mah kumaha panitia we eta mah. Bade nu biasa, bade nu ngalemur. Ah bohong kita ah. Hanya ustad juga tukang bangunan. Kece cai heula cah. Ya biar minahkeun kemang ya meni hese nangunyar. Kitu nya tuh lalagapan ge. Sok carangkeul cah abdi mari hareureun teh. Komo lamun ceramah dina mimbar asa jadi khotib jumaahan. Teu bisa heureui. Enggak ngaleuh teuy ah. Yalah yeuh tanuh. Milu tina pot. Ustad teh loba gaya, kumaha aing we. Teh loba gaya mah moal payu. Mangga ngaleut. Yuk nenen ulah tuh. Si Umat tadi nenen wae. Mau wios abdi nenen mah. Atuh kahayang teh heug diharup teh parawan gitu. Jeung nini mah jeung bau hangit. Masing panjang Yuswa sing sehat mah. Ndep mah bet ngajak ngobrol wae teh tadi. Amin, amin pidoa namanya sami-sami ah. Sing syariat deui. Mah aya keneh cara oge. Teu aya alah. Tos sabaraha lami? 5. Tos laminya 5 tahun. Awatos teuing. Tos sabaraha Yuswa ayeuna mah? 62, anom keneh 62 mah atuh. Bade nikah deui moal. Bade nya sok mah wios teu nanaon. Ke urang neangan eta aki-aki nyasar nya mah nya. Cuma da ngajak ngobrol wae teh tadi ah. Make ku abdi pasian nomor WA-nya. Lekeun abdi HP mamutu atau gitu. Mangga ngaleut teh aja. Nenen heula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Timpa heula kuno herang sok batuknya. Jadi kadang gengerong teh amis gitu. Matak nu amisna sina pali heula. Kitu bapak-bapak geus nenen teh heug nginum.
Alah, mangga aja. Alah, teras gue nih teh. Siap kene jamaahna. Jamaah. Jamaah. Turung tung. Takol atuh jerengna. Tak kieu aya lain grup teh teu kompak aing mah. Takol pas jerengna balikan deui jamaah. Jamaah. Pas jerengna wungkul, turung nama ustad. Kieu aya lain grup teh cek abi oge. Balikan deui jamaah. Jamaah. Turung tung. Tah, geus cicing deui we sok mabar deui kayaknya. Lah nyaho keur nganyarong HP teh tadi ge. PUBG Mobile Legend teh. Sok atuh. Didoakeun sing meunang. Kayak urang jeung urang mabar bareng. Nah, ada ge aya tuh atuh nu pajarkeun teu ieu. Da gaul tuh aya tuh PUBG ML aya. Kayak urang ieuan urang mabar. Teraskeun. Salajengna. Yo, istilah abdi ceu ieu mah nya, istilah punten istilah abdi. Duka saur ustad sanes mah. Istilah abdi ari jalmi nu nuju kengeng nikmat teh ceu eta teh nuju diapungkeun ka luhur. Sur abdi ieu mah nya. Jalmi nu nuju kengeng musibah nuju digejretkeun ka handap. Ganjalna nu tadi, cepenganana nu tadi. Diapungkeun ka luhur kengeng nikmat ganjal ku syukur, digejretkeun ka handap kengeng musibah ganjal ku sabar. Mung ari jalmi teh ibu bapak tara ka luhur sareng ka handap wae. Jalmi ge kadang sok tibanting ka katuhu, kadang sok tibanting ka kenca. Jadi ka luhur, ka handap, kakatuhu sareng kakenca. Naon maksudna Pak Ustad dari katuhu sareng kenca teh kieu? Ari katuhu teh ceu eta teh identik sareng kasaean. Ari kenca identik sareng kaawonan. Contoh, panangan katuhu sok dianggo nu sararae, leres teu? Contoh, dianggo tuang, dianggo ngaleueut, dianggo nyangakeun barang ka batur, dianggo nampi barang ti batur. Ari kenca identik jeung kawonan, panangan kenca contona sok dianggo nu ararawon. Naon contona punten, omeh, ngorong, ngalacileuh, nyolok bujur hayam, make cingir anu kenca. Nah Pak Ustad bujur hayam make dicolok. Apan hayang nyaho nah endogna teh geus deet atawa jero kene. Mun geus deet tara dikencarkeun deui beusi ngenog disayang batur kitu pan. Eta ge ceuk nini abdi. Da abdi mah can pernah nyolok bujur hayam. Teu hararayang teuing. Ngan ceuk priyogi ka uninga Pak. Bujur hayam mah pangmulyana. Cek, bujur hayam mah pangmulyana. Cek, nu jauh. Bujur hayam mah pangmulyana. Pangmulya. Apaan kudu kabagean kabeh? Kabagean naon? Kabagean pangmulya. Nah Pak Ustad bujur hayam make pangmulya-mulyana. Coba aneh tiup. Cobaan tiup. Bujur hayam jadi pangmulya. Mulian eta ge ceuk nini abdi deui. Da kuring macan pernah niup bujur hayam. Jadi katuhu identik sareng kasayan, kenca identik sareng kaawonan. Jelaskeun nu langkung jelas Pak Ustad. Di mana urang nuju getol ibadah, ari ibadah kasayan kaawonan.
Di mana orang nuju getol ibadah, istilah abdi urang teh keur tibanting kakatuhu. Hartos. Jalmi nu iman di mana tibanting kakatuhu keur getol ibadah, gaduh cepengan, gaduh ganjal nu katilu. Naon ganjalna? Ikhlas. Naon ganjalna? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Nu diteangkan teh nu mukhlisin, anu ikhlas karena Gusti. Matak di mana ibu sareng bapak bade ngalaksanakeun ibadah. Ibadah naon wae eta mah? Bade salat, zakat, puasa, ibadah haji, sareng non ibadah-ibadah anu sanesna sadayana niatan lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Matak sim kuring umaja kasadayana yuk tos muludan dina wengi ayeuna urang sami-sami tingkatkeun ibad ka Gusti Al meungpeung hirupkeun da urang teh bakal lemah di dunia teh moalil ngan sakeud matak sing getol ibad laksanakeun sol kaluarkeun zak sodak jari, tongped, capjah, meregehes, buntut kasir, tuh makmurkeun majelis ta, baca Al-Qur, baca solau, baca isti, sing mina ngukut berkah. Borit. Ari ecek karena ngukut borit atuh. Ku batur di paehan, hayo dikukut. Ngukut berkah lingkut berit. Sing mina ngukut sing gede hikmah sih teh. Gereula aing urang dia mah rujit Ngukut berit gede hitut, ngukut berkah gede hikmah, ijem lin ngukut berit gede hitut. Imah geus peuting teh dicastelin ngeusi kalah ngarebul ieu mah. Kalau ngebeledug. Geus peuting teh ngomongna ka manawa? Sangeunah. Tara dipikir heul. Nah jelema nu kitu mah kudu dibekem. Kadeuleu aing nyarani urang dieu mah. Salah ngomong dibekem. Matak jaga jaga perbuat. Perbaiki akhlak ka Gusti Al, akhlak ka carog. Komo lamun salakina gede ibu teh kudu mineng ngadang. Hareupeun ustad teh ngomong ngadangkak teh. Ngadangu kacaroge li ngadangkak wae. Hareupeun ustad ngomong ngadangkak teh ting kumaha payuneun bangsat. Ngadangu li ngadangkak. Siap ningkatkeun ibadah. Eta teh tibanting ka mana teh? Kakatuhu ngan ari abdi mah khususna abdi rumaos abdi mah duka nu hadir mah abdi mah rumasa ceuk loba tibanting teh kakenca kana kagorengan ari abdi mah duka nu hadir mah. Naon margina ada di alam dunia mah teu aya hiji jalmi ge nu sampurna. Nu sampurna mah ngan aiku kitu teh mah bener deh. Sampurna milnya nya. Oh karesep abdi. Nah abdi ge osok ngarokok. Sampurna mil nu beureum geuningan. Eta huruf A na teh geuningan. Karesep abdi teh kitu. Kaning ti bumi teh nu sok ngarokok teh tiluan, abdi, supir, asisten. Jadi tiluan teh 8 bungkus. Nah, posal seueur-seueur teuing, kapan supir hiji, asisten hiji, abdi 7. Matak abdi mah ibu bapak saumur-umur tara mese rokok. Nah, sok dipasian wae ku panitia gitu.
Nya nu atos, tama nu atos, nya duka nu acan mah. Nu acan mah kari nurutan kanu atos bari teu kudu ayeun, aya keneh wak. Nah, cenah nyariosna ayeuna ngarah persiap. Bisi poho ari euceuk. Sampuran amil atuh. Sampuran amil. Campuran amil. Duh kakumaha tuh cedah hese eureun ngarokot teh atuh. Hese. Caroge euceuk aya nu sok ngarokok. Sok dicarek tara. Nya montong. Nah make ulah dicarek da moal ngagugu moal. Bujang-bujang euceuk pamajikanana, pamarentah geus tara didengi. Sok dina canggang ngerokok, geus digamaran, geus dibacaan nyingsieunan, da teu sieun. Ngalepus udud. Matak mun caroge euceuk ngarokok tong dicarek, da moal ngagugu. Abdi mah ngabejaan, ke geus maot ge eureun sorangan. Da eueuh mayit udud di mana? Keur dimandian ku ustad teh pelenyun. Aing mah sieun ngamandian anak. Jeung pinter deh ce malik-malikeunana nu sok ngarokok mah. Mun ceuk euceuk teh cenah bapana udud teh tong loba-loba teuing. Oh nyantai ge hiji-hiji we. Kitu ngajawab nanti. Heutung udud wae cenah besi pae. Pae mah gampang mawa korek we seungeut deui. Hese nyarekna. Abdi we sok nurutan teh. Abdi pan sok dicarek kupun adi nu istri cenah tong ngarokok wae. Nya sebel ceng teh geus tuang teh ceng teu ngarokok teh. Nya cenah atuh ngarah teu sebel mah genti cenah atuh rokona ku buah. Heuh ceng teh teu hurung nyeungeut buah mah. Jeung hese ngenyotna ge. Dan nepi ka ayeuna teh dehkeun deui nyarek. Sababaraha mingon kapengker ce abdi penak sareng rerencangan waktu kuliah kapungkur. Tos belasan tahun teu penak, ai kamari penak deui sareng abdi tos ceramah. Ngobrol kieu, ari abdi tos tuang teh bari ngarokok ngobrol sareng anjeunna teh. Kang Ustad cenah mah sok nyesep, muhu jeung sia da ai baheula mah tara keur kuliah mah da teu boga duitna baheula mah. Keur sangsara baheula. Cek teh ari akang tara cenah abdi mah cek manehna teh kitu. Eta cenah Kang Ustad ai sadinten teh sok siap sakumaha rokok teh nya cek teh tara tangtos. Hanya rata-rata malah sapanginten 25.000 lah pami diartoskeun mah sadinten. Aduh cenah eta artosnya 25.000 sadinten. Upami dikempelkeun meureun sabulan jadi 750.000 muhun ceng teh. 5 tahun dikempelkeun meureunnya kapeser mobil. Nya cek abdi teh. Ku abdi ditanya deh ceng teh ari akang gaduh mobil nya tah henteu cenah. Maneh mah udud tara mobil teu boga ceng teh. Urang mah udud osok mobil Fortuner ceng teh urang. Patak hidup udud hidup. Ngenyot we patenang. Nah, ibu ge teh di ududan mah ripuh. Eta gara-gara euceuk da kana rokok atuh da. Nu sampurna Gusti Allah kana rokok. Lik deui teu aya nu sampur. Nu sampurna mangan Gusti. Ari jalmi tungkul tempat kaluluputan, tanggah tempat kalelepatan, semenit ganti sajam robah. Rajeun janji isuk tara kapake sore, janji sore tara kapake eta ngaranna jalmi. Kusabab teu aya jalmi nu sampurna maka sadayana jalmi kalebet urang sadayana simkuring meureun kokojona pasti urang teh pernah bahkan mineng ngalakukeun kasalahan, ngalakukeun dosa, ngalakukeun maksiat. Istilah abdi di mana urang nuju kitu teh keur tibanting ka kenca.
karena kaawon. Jalmi nu iman ka Gusti Allah di mana tibanting ka kenca kana kaawonan gaduh ganjel atanapi cepengan nu kaopat. Naon cepenganana? Tobat. Naon cepenganana? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat nu nasuha anu bener-bener tobatna. Yuk mulih ti dieu urang seueur tob meungpeung aya kene kesem satu acan urang sadayana ngantunkeun ieu alam dunia. Rumaoskeun urang teh jalmi nu seueur dosa. Hayang ka surga amal can puguh sabaraha. Ari dosa teu ditobatan kalah ditambahan, ibadah teu ningkat-ningkat, ari hayang ka surga. Emang surga teh nu karuhun euceu. Siap tobat. Meungpeung hirup bilih ka bujang maot. Adi di dia sok aya nu maot. Sae atuh. Manawi teh malegar. Orai ge nu megar ceuk kageleng mah paeh we nya. Komo urang nu teu megar. Nu beunghar aya nu maot. Nu miskin, pejabat, rakyat, ustad, jamaah. Ustad heula, jamaah heula. Teu barale jelema teh. Tah paeh ka ustad. Tapi mun abdi ti payun wios. Nyarido abdi ti payun. Nya euceut ti pengker digotong ku abdi. Aing mah moal eleh ngomong. Bisa malikeunana da teu dibalikeun mah tutung surabi ge. Kan urang mah mudah-mudahan sing paranjang yuswa, bari sehat, bari tiasa ibadah ka Gusti, tos muludan sing aya peningkatan. Ceuk Ustad Ubay mah perubahan. Kitu laras teu. Nu tara berjamaah sing rajin berjamaah. Nu tara ka masjid tos muludan sing rajin ka masjid. Anu pedit cap jahe merepet. Merege hese. Tos muludan masing berehan. Mudah-mudahan urang kenging syafaati Kangjeng Nabi. Ibadah urang ditampi ku Gusti Allah. Tobat urang atanapi dosa-dosa urang sing dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sing saha jalma nu geus kesel tong dipaksa sesuai kemampuan. Nu geus kesel tong dipaksa. Tah ieu teh abdi teh geus kesel ieu teh. Euceut entong maksa. Ayeuna urang simpulkeun. Caina area kene engke terakhir nya engke tos sholawat urang ngadamel cai doa. Ayeuna urang simpulkeun heula. Nah Pak Ustad ngaos teh kedah disimpulkeun supados aya canakeun ka bumi urang masing. Da mulih ti dieu teh kudu aya candakeun ulah dugi ka lengau. Manya wih ceramah lengau. Kudu aya candakeun ulah dugi ka lengau. Namanya wih ceramah lengau. Kudu aya can. Ulah dugi ka. Sanesna naon cuy eta di jalan teh sok aya operasi itu teh. Baheula ge keur usum teroris abdi balik ceramah ti Garut cuy. Nepi ka dieureunkeun ku polisi mangkaning neangan teroris. Keur maju teh priet ti tah eureun. Kasisi mobil teh ku supir teh dikasisikeun. Maaf cenapa mengganggu perjalanan. Mun ceng teh Pak aya naon? Cobi ninggal SIM-na. Aya dibikeun ku supir teh STNK aya. Ceng teh Pak nuju operasi naon teh milarian teroris. Bapak teroris sanes ka abdi teh cek polisi. Cek abdi teh mah nya teroris manis ceng teh kitu. Bapak ceng cenah tos di mana? Abdi mah ceng teh tos ceramah, Pak. Mana buktosna tos ceramah teh tingali we na bagasi ceng teh atuh. Teu dibuka teh na bagasi aya dodol. Da ti Garut pan? Aya bakakak, ranginang, cau, bolu sagala aya. Matak polisi teh percayaeun abdi uih ceramah teh da aya buktina. Tah ge kieu panitia ieu mah bilih gitu bilih.
Balik ti dieu aya operasi nya eta mah aya naon we. Ngarah abdi salamet ceuh hayang ditewak. Mata kudu aya naon? Candakeun. Naon candakeunana? Ilmu. Naon? Sok mata urang simpulkeun heula ieu candakeunana. Tinggal ka dieu, naon tadi teh judul ngaos teh? Cepengan hirup. Tinggal ka dieu, ari hirup jalmi tara cicing dina hiji kaayaan tapi diputer balikeun ku Gusti. Kadang di luhur, kadang di handap, kadang kakatuhu, kadang kakenca. Kaluhur hartosna nuju kengeng nikmat. Kahanap tiga jeret nuju kengeng musibah, ujian, cobaan. Kakatuhu orang teh tibanting keur getol ibadah, tibanting kakenca nuju ngalaksanakeun maksiat dosa kaawonan. Kanggo jalmi nu iman kedah gaduh cepengan, baik nuju di luhur atanapi nuju di handap, baik nuju kakatuhu maupun nuju tibanting ka kenca. Naon cepenganana nu tadi diapungkeun ka luhur kengeng nikmat ganjal ku syukur, digejretkeun ka handap kengeng musibah ganjal ku sabar, banting kanan getol ibadah ganjal ku ikhlas, banting ka kiri maksiat ganjal ku tobat. Jadi syukur, sabar, ikhlas, tobat. Bantuan, syukur, kengeng nikmat kudu, kengeng musibah kedah, lamun ibadah kudu, di mana-mana maksiat buru-buru, syukur, sabar, ikhlas, tobat, opat perkara eta jantenkeun cepengan dina hirup urang, insya Allah urang bakal bagja jeung salamet dunia. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Aya candakeunana sabaraha hiji, 2, 3, 4. Kieu ceramah mah seurina aya, ilmuna aya, seriusna aya, bawaeunana ge aya. Kurang kumaha ceramah kieu. Beres. Alhamdulillah. Nyake heula. Si emang meni maksa wae bade ieu oge. Sholawat bade ngan disimpulkeun heula. Sami-sami. Si mah ngadongeng wae atuh dah. Awas Mas yake diculik gerak. Alah masahan mina. Bulan? Maknen. Alhamdulillah masing panjang yuswanya. Kayak insya Allah tepang deui nya. Kayak pamima nikah di onang abdi nya. Maknan. Cek. Laksanakeun nya kantu naonna praktekna, ilmuna atos. Kantu naonna praktekna. Mulih ti dieu teh euceut teh kengeng kabingahan. Oh cek Ustad Cecep, urang teh keur aya di luhur, syukur. Beres teh. Wih ti dieu teh kengeng musibah ujian, oh urang teh keur tigejret ka handap. Naon cepenganana? Sabar. Balik ti dieu teh getol ibadah teh geuning kalakah ningkat. Oh tibanting kakatuhu. Naon nu dicepeng? Ikhlas. Geus muludan teh kalakah maksiat. Kalakah dosa tibanting ka mana? Ka kenca buru-buru tobat. Ka hartos. Gitu. Beres sok cenah sholawat jang. Request ieu mah. Judul laguna Dasar Jodoh. Kasusah. Tuh cek aing da kanu kitu mah nyambung wae. Rumah tangga teh salaki pandi imah. Oh. Atawa lagu buleud. Yang apa lagu buleud teu? Nu kumaha cing nakolna ke?
Teu bisa mah tong bulo da tuh gepeng lagu. Nu benyol we nu benyol. Alah, siap sholawatan? Yok. Nanging satu acan sholawat di kawitan ya abdi bade nyuhunkeun doa heula ti sadayana. Bade ngadoakeun abdi. Ngadoakeun naon cenah Pak Ustad? Sami ibu bapak abdi ge di bumi teh nuju neraskeun ngabangun pesantren. Doakeun sing engarengse nya. Taku kituna ayeuna sambil ngaos sholawat nya bilih ya mah aya nu bade ngiring sedekah oge kanggo pembangunan pesantren nu diasuh ku abdi. Tiasa tuh sami abdi ge nyana kalender. Ngan kalender 2002 hiji kene. Kieu dongengna ya cek kalender. Kieu dongengkeun. Mimiti teh eueuh bulan November tahun kamari teh nyieun 6.000 kalender teh. Biasa nama pami ngadamel 6.000 teh bulan April mah teh geus beak. Ngan ku sabab corona jeung PPKM diperpanjang wae ondangan teh bararatal. Aya diantep di ieu mah hareurin. Numpuk hareurin matak ieu mah sodakona saridona we. Lumayan 2 bulan setengah deui. Oktober setengah bulan, November, Desember 2 bulan. Sok eta sidik bawa ka dieu kalenderna. Bae payu 2 siki. Aing mah di ieu mah da hareurin atuh. Eta kalender ka dieukeun. Baru udah kabeh ka dieu. Gratis khusus keur maknan. Alah. Doakeun ibunya pasantrenna sing ngarengse. Ya Allah ya Robbal alamin. Mudah-mudahan sagarupina aya dina kalancaran. Sagarupina aya dina barokah Allah Subhanahu wa taala. Kamana bebenyi teh sarare gitu. Oh, sidik kalender. Lu mah hareurin hararese deui. Sidik. Kamana si Ramdan ge milu sare di jeung si Wahyu. Jenal. Aing bebenyi teh ka sarare. Guru capek teh. Nu bade we eta mah cenah manglah eta mah Sari Dona nenenu ya. Hareudang ceung ngaleut susu maning. Kurang nelpon lah supir. Barudak di mana? Mana eueuh ke Prayun mana? Jarajan sosis meureunnan. Sok buru atuh nakol henteu mana teh ngedar-ngedarkeun kalender. Ai dahar Gusti heula. Ai gawe acan. Buru ka dieu sarare wae. Alah. Eta teh sami ce 4 lemar eta oge. Marawah henteu mama 2 siki deui. Ka dieu bawah contohna hiji. Sok Gus Dahar mah sing sumanget nyanyi teh. Eta naon ngaiderkeun teh. Kokore heula mah eueuh. Sakeun antep ribut bareureum ceuli era sia. Guru ceramah teh heuk dampingi si hayang kiih guru teh wakilan ku maneh. Ngaraing teh turun panggung. Tah ieu ce 2 bulan setengah deui.
panitiana telatna ngonang mun Rajab kamari ngonang teh. 4 lemar tuh cuy teh. Nya teh 4 lemar. Tadi di teh aya Facebook, aya IG, aya YouTube. Nu gaduh channel YouTube subscribe-nya. Manan subreknya eta YouTube abdinya. Aya alamat anu penting nama da alamat sareng nomor teleponnya. Bilih bade ngulem ceramah ka abdi, bilih bade priogenon aya di dieu tah. Bilih bade nitipkeun murang kali masantren sareng sakola aya di dieu nomor nu tiasa dihubungina. Taya foto abdi pangpayuna lemar kahiji panggedena. Foto abdina simpen di dapurnya. Lumayan keur nyingsieunan, beurit. Berarti ieu teh foto Ustad. Ucing. Itu saropan orang ini mah ka Ustadnya nyebut ucing. Manya ya ucing di kopea. Ternyata beurit di tiung. Geuleuh tuh daing mah. Ustad mah mau eleh ngomong, Ceu. Abdi mah daripada eleh ngomong mending ngajual ieu mah abdi. Siga boga lalakon dina sinetron mah. Boga lalakon eleh mah sinetronna ge ngeusan. Atak si Anin jeung si Alte eleh-eleh oge. Pak Ustad sok nonton Tara, Ceu abdi mah ngan itu pun Adi nu sok nonton teh. Abdi mah maturan unggul. Ya, Manan ieu mah nyangakeun ya Kang Omanan. Berarti sadiah ngobrol jeung abdi. Lumayan mah 2 sasi satengahun nya. Tekedah Kang Mama. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Hatur nuhun mana? Mun palih mana bumi? Tebi Cikanang oh mun. Sareng saha ka dieu? Sareng saha? Oh 2an mapah. Sabaraha kilo mah teh ditu, di kilo di liter ka bumi. Sajam, aduh. Insya Allah pang ageungna ganjaran dong ya enak sing manan. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Itu hiji deui cenah kanggo si emak itu nu ngangge sorban hejo. Eta rerencangan maknin cenah eta. Sok. Maknin sanes. Oh kitu. Muhun atuh sing paranjang Yusa. Sajam eueuh mapah. Biar aku nu deket teu era aku nu jauh. Deket cenah cari cing di imah. Cikanang lebet desa ieu keneh Cikanang teh. Beutan desa. Sakecamatan sareng ieu. Mudah-mudahan sing sehat mah. Ya Allah ya Rabbal berkah muludan. Nya. Korek sholawat ayeuna mah teh kalah ngada ngobrol wae. Jangan dituluykeun ku maneh ngobrol jeung. Maneh mah teu nyaho nya guru teh tadi ngobrol jeung nini maneh mah teu nyaho. Sare wae. Wakilan ke mah jeung Manan. Alah ya Allah. Sok nu bade sodako caralik we ke santri nu nguriling saridona. Bangga bade aing ngawitanna mah 25.000 teh teh diturunkeun 20 loba keneh wae 15 anger. Terakhir teh 10 so. Anu rek bade 5.000 ge mangga. 2.000 ting mah ulah tuh sarua jeung kiih di toilet. Mangga lah eta mah kumaha ceuk ketang lah. Bade 1.000 ge mangga. Nu penting mah di imah peren beak teu harurin Siap ngos sholawatna siap. Mudah-mudahan ku diaoskeunana sholawat sehingga jantenkeun wasilah urang diangkeun janten umatna oge kenging syafaat ti anjeunna. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ya Nabi.
Assalamu alaika ya Rasul, assalamu alaika ya Nabi, assalamu alaika ya Rasul. Sarang. Assalamu alaika ya Nabi, Ya Nabi. Assalamu alaika ya Rasul, Assalamu alaika ya Nabi, Ya Nabi. Assalamu
abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barang sholawat syifa sadayana. Mudah-mudahan nutu damang sing tinggal di damang Gusti Allah Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. mari bersolawat, mari bersolawat, satukan pikiran dengan hati bersolawat. NKRI harga mati, solawat sampai mati, tobat sebelum, solawat sampai mati, tobat sebelum mati. Sarah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha. Nu nyana HP cangkeun. Angkat HP-na hurungkeun. Ayo sadayana kaluarkeun HP-na. Wadiya hurungkeun angkat. Wa ala alihi wa sahbihi wa Muhammadun 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 nabiyuna Muhammadun 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 syafi'una. Angkat Muhammadun Muhammadun ajib ajib Muhammadun Muhammadun malam ini malam yang penuh barokah, malam ini malam yang penuh ijabah. Hop lah hop. Cek abdi teh malam ini ajib. Aku kieu aneh. Malam ini malam yang penuh barokah. Heula di komando. Malam yang penuh barokah, ajib. Dah gitu. Nu teu ngangkat HP, ngangkat jempol. Ngan kudu hurung jempol. Aya jempol hurung, aya nu kasetru. Siap. Oh, kalender cenah tuh aya keneh. Tong ka dihitung duitna. Kena mobil ngitung duitna. Yang penting mah kalender be akula. Sok. Tuh ka itu cenah keneh. Mawa deui dina mobil beakeun. Bawa jeung mobilna ka dia. Taekeun kana panggung. Siap. Sok ti Muhammadun. 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 Ajib angkat HP-na. Muhammadun.
Ngeus kan kedoi beak baterena. Alhamdulillah sing barokah sadayana. Mudah-mudahan sing janten tungtunan anu laras-laras nungtun urang kana jalan nu dipikaridau ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin manan lolos. Lung saya manan. Alhamdulillah. Sok buka caina. Bolongan. Mudah-mudahan nu teu damang singgal damang. Nu gaduh maksad sing dikabul maksadna. Nu gaduh masalah sing enggal kenging jalan keluarna. Alhamdulillah. Sok ngadeg sadayana. Nya sok ngadeg. Cepengan caina masing-masing. Ketos ngadeg calik deui. Nyangke tos ngadoa gitu. Sok cepengan caina masing-masing. Tos, siap. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Rasul
Istighfar heula sasarengan sateacan ngadoa. Mudah-mudahan dosa-dosa urang sing dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga sasarengan. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya sareng Astaghfirullah Astaghfirullah Teras Astaghfirullah Ya Allah hapunten dosa abdi sadayana ya Allah baik anu karaos anu teu karaos anu dihaja anu teu dihaja anu abdi emut atanapi anu abdi parantos hilap ya Allah hapunten sadaya dosa-dosa abdi ya Allah hapunten dosa ibu Rama abdi baik ibu Rama abdi nu masih keneh jumeneng atanapi nu parantos dipayun ngantunkeun alam dunia pun biang pun bapa nu masih keneh aya di alam dunia sehatkeun lahir batina ya Allah jembarkeun rezekina ya Allah sehatkeun lahir batina ya Allah pasihan kakiatan kanggo tiasa ibadah kasalira ya Allah atupun biang pun bapa nu parantos teu aya titip ya Allah tampi iman Islamna hapunten sagala rupi dosana rahmat di alam kuburna tempatkeun dina tempat nu dipikarido ku salira ya Allah hapunten dosa-dosa guru-guru abdi ya Allah dosa wargi-wargi abdi ya Allah dosa tatangi abdi ya Allah umumna hapunten ya Allah dosa kaum muslimin wal muslimat mukminin mukminat ya Allah khususna dosa abdi sadaya nu hadir dina wengi ayeuna Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya angkat pandangan tuturkeun abdi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa takhushu'ana wa tadharu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirona ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin Allahumma hasil maqasidana sok sebatkeun dina manah masing-masing naon kahoyong urang naon pamaksadan urang naon cita-cita urang sebatkeun dina manah urang suhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala Allah pangeran urang Allah nu maha kawasa Allah nu murbeng alam Allah nu nakdirkeun sagala rupi nu terjadi di alam dunia tina perkara nu pangalitna dugi ka perkara nu pangageuna kalebat diri urang sadayana suhunkeun ka ajeunna istajib doana ya Allah istajib doana istajib salajengna nu gaduh panyawat sebatkeun sagrupi panyawat nuju karaos ku urang teras nyuhunkeun didamangkeun ka Allah Subhanahu wa taala Allah nu ngersakeun urang teu damang urang sing yakin Allah oge nu bakal ngadamangkeunana sok sebatkeun dina manah panyawat nu karaos ku urang
syifa ila syifa. Allah. Salajengna anu nuju gaduh masalah, sebatkeun masalah anu nuju di payunan ku urang, tarasuhunkeun jalan keluar nu terbaik ka Gusti Allah kanggo sagala rupi masalah nu nuju di payunan ku urang. Akhrijna ya Allah minaz zulumati ila nur. Ihdinas sirat. Salajengna doakeun para putra, putri, putu, mantu, turunan urang sadayana. Mudah-mudahan ku Allah sing dijantenkeun katurunan-katurunan anu soleh sadayana. Sebatkeun namina dina manah urang, bayangkeun wajahna, bayangkeun raraina, unjukeun ka Gusti Allah. Mudah-mudahan sing saroleh sadayana. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqin. Salajengna doakeun ibu rama urang sadayana, baik nu masih kene jumeneng atawa nepi nu parantos teu aya di kieuna, parantos dicana ku Gusti Allah. Sebatkeun namina bayangkeun raraina, unjukeun ka Gusti Allah. Mudah-mudahan ibu rama urang nu masih kene jumeneng sing diparayangkeun yuswana, disehatkeun lahir batina, dikiatkeun iman sareng Islamna. Nu tos teu aya sing ditampi iman Islamna, dihapunten dosana, ditempatkeun dina tempat nu dipikaridoh ku Gusti Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidayna. Allahumma ighfir laha Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, kabulkeun doa abdi sadayana berkah sasih maulid. Kabulkeun doa abdi sadayana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim